الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون wallahu a'lamu bimaradi wallazina lam yutayyi'u kang pada ngagorokeun ya lazina kabeh bi ayatina kalawan sakeh ayat isun agung Al-Qur'an tegese Qur'an min ahli Makkah tetep saking ahli Makkah sanastadrijuhum ikudasab bakal alon-alon isun agung mingaladzina nakhuluhum tegese ngalap isun agung mingaladzina qalilan alekidi inna usulayalamun saking arara-arawaru yalladzina kabeh wa umli lahum inna kaidi matin wa umli la nyerenteakeun isun lahum kadua alladzina umhilhum tegese nyerenteakeun isun alladzina inna kaidi satune panyandupaya ingsun matin uniku kang kuat syadidun la yutaqutu tegese kang sanget kang oranana kuat ya kaidi kang ora la yutaquden kalahkeun ben kuatakeun ya kaidi lamun tadi ayat nyaritakeun kabungah urang ngabubunga ka urang bahwa wa mimman khalaqna tila sawareh jelema nuku kami didamel cak Gusti Allah aya umat yahduna bil haqqi anu selalu nuduhkeun kana bener neangan bener ngalaksanakeun bener menghayati bener mereka batur kebenaran wabihi ya'dilun ku bener etelah lurus adil moal eureun-eureun la yazal ummati moal eureun-eureun la tazalu min ummati moal eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah bunga urang setiap saat aya bae zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng tuh sahabat wah khulafaur rasyidin zaman tabi'in tuh zaman asbat tabi'in aya be muncul be ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun zaman mazhab Imam Malik Imam Hanafi Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal terus ke belah dia blok zaman Tuan Syekh Abdul Qadir belah dia zaman Imam Ghazali belah dia deh plak zaman Imam Nawawi belah dia zaman ulama-ulama belah dia termasuk Syekh Nawawi Tanara terus Kiai Hasyim Asy'ari kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan terus diteruskan ayah baik penerus anu kita pernah gideg setika caniyah tuna bil haqqi wa bihi ya'dilu engke mah nu bener teh kan dicengsarikeun nu bener teh disengsarikeun kuloba-lobana nu jore disengsarikeun kuloba-lobana nu jore bakal disengsarikeun nu bener teh tapi jangan mah biasa-biasa bodoh disengsarikeun ge aing mah kieu bae dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan
mengingatkan masyarakat ya orang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya asana cabrek ieu menang itu menang ieu menang itu menang nu haram ja cak aing mah ih si eta mah cak kitu bae kabeh aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui masyaallah jadi paksa iyalah itulah ieu teh urang neangan nu bener yuk engke ge neangan nya set kapagi mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkan mah beuki dahsyat kana ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kajen kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran orang di jero nama jabatan awas ya jalan gunakan ayat kuaris ya kerdijayakan ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeng deui ngagejret sia deulekeun jalan gunakan ayat dipakai ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar baik kiai mah tuh ulah sok aju ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pakai ka Golkar sapi koneng lah pakai ka Golkar itu kumaha coba aju tangkal lah asal ayat tangkal dikulkan ayat dikurankan ayat tangkal hayu pakai ngajual Golkar moal kebel ya umur kiai deulekeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ke hadap bila perlu tambahan deui panjang deulekeun sia ngeson sia kajen kukumaha nyalah gunakeun ayat ji bang riba dihalalkeun moal kebel ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun dia negara ku sia dedenan ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat dah sia mali lawan sia ku aing deulekeun ngesot sia kajen kukumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon Ki Uci bagi ortodok ya atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia gaduh sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung mesti eleh aing mesti eleh aing izin jadi teu Ki Uci cenah boga ka izin eleh mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ke Allah lu kos gitu diurus-urus di debat-debat kudu geus atukeun ngesot aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk nganta cai ka kula cenah bulu cenah ieu cenah negara menta cai ka Ki Uci cenah menta negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing cenah kula ngahalalkeun kredit itu urusan jeung Allah jeung aing cia tuh ulun gitu mah aing dikatak sia ngatak henteu naon henteu urusan jeung Allah aing teh geus gampura tiba lagi geus gampura memeh lahir aing geus gampura ya Allah masih lah anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf dek dijual jakula haram ih cenah ieu mah wakafna negeri ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau cu caringin caka bau cu haram sarua bae ye tetep bae ku cenah dijual menang saminggu buta makan menang sebulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpah dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan pugu stroke penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan pugu ka dijaget teu leumpang penyakitan eta si dokter kan nu salahnyana dokter goblok dah mah
Cek medis maksudnya penyakitan kan dokter mah darah bagus, kemudian atau yang jantung bagus, paru-paru bagus dan lain sebagainya. Iya nggak ada penyakit ceknya. Tuh ini nggak bisa jalan, ini mah nggak bisa jalan juga, nggak tahu lah, coba ke orang bisa cek darah tes. Mungkin ini mah kesurupan kali. Dokter ya, di Indonesia mah macam-macam, segala percaya kesurupan, segala naon. Dokter ilmu dokter baik. Yang udah juga saya juga pernah kayak gitu. Orang pengalamannya nah. Dokter udah pernah kesurupan. Asal salah kawan. Iya. Lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamannya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama terbuka tujuan dunia hiji bae nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun hak anu la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageuing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin. Ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kadzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekah baheula lamun ditinggali tina kaum ayat berarti khusus urudna umum maknana itu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar kemis buah BH iya Masya Allah Eri jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sah Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sah Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sah Buddha sah deui Hindu sah deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik teh kalem teu sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ka mana ya ditarik ilal hila karena rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kafir-kafir Mekah anu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keheureyan dunia maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin terpercaya ke Al-Quran makin maju makin ngabohongkeun ke Al-Quranul Karim
makin merasakan mayapak dunia muyah maye bok di joro bok di pintu ngalayah di tengah maka jalan-jalan oh nyana ke Al-Quran kumata lamun geus bokos gitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing jabatan aya di aing ieu istana aya di aing awewe hayang nu kumage aya di aing mana mungkin inget ke Al-Quran beuki kacau pikiran anak jauh karena percaya ke Al-Quran ngabohongkeun ke Al-Quran nyana teh mantep 100%. Terpercaya sama sekali sah Yahudi, terpercaya sama sekali karena Al-Quran sah Nasrani, terpercaya karena Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha tabakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti horeng geus dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun nya teu nyahoeun dibongroy ku dunia horeng eusina mah cilaka siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun teu nyahoeun nya kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyanyian pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyanyian pabrik. Urang Korea datang ke urang nyian pabrik di urang teh usaha. Urang Cina rarce datang ke urang. Urang teh dijadikan lapangan kerja emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna kesejahteraan rakyatna ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe datangnya na ka urang tuh nyieun pabrik egle uruwara weh nyieun deui ku ari cingluh bahasa gondrong cingluh baheula pabrik engsel terus kabelah dieu nyajian pabrik deui kitu Pakpung Oil PPO Pakpung Oil teh terus kabelah dieu pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea Amerika ge termasuk kumaha maju nya mah sebab dimodalan ku negara datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya nate perjanjian jeung negara langsung nyieun pabrik meuli tanah nyieun pabrik buka lapangan kerja nya nama untung ka jeung kumaha dimodalan kurang diamankeun kurang dimajukeun kurang nya nama ngan sakadar jadi hulu doang mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh iya juga nih mah pabrik rumah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh, kaete kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teh Cina dibere babari Cina mah lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir anu meuli mewah teh orang kafir restoran mewah anu dalalaharna orang kafir baju-baju nu mahal nu meulina teh orang kafir sepatu nu mahal nu meulina orang kafir hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya orang kafir malulu kafir di bongboy lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Qur'anul boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan ge geus garieungeun nya mah huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir bae namun di Jakarta suara azan geus teu meunang satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar hampir pemerintah kapancing
Hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kepancing. Hampir temenang ku nurut-nurut nak kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget yang luar negeri. Jangan supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakar bila perlu siana dicocokkan ku aing. Untung tak kiai Jakarta malah bejakeun kula ngaranna gagah. Hampir itu kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Ayo gerak. Ya Allah gubernur kafir, kahandap kafir, engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acak kado jana. Nah, secara dunia ya maju. Padahal sanastadrijuhum eker disungkul ku Gusti Allah diisibraj, ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya na ka Al-Qur'an, teu percaya na ka Al-Qur'an. Ya bohong keudang nu kawari 70%, kuari supaya 100%. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna, horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing hade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirna kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana. Segala rupa aya. Imimiti alat-alat perang anu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti, kuari sagala rupa aya ya, alat perang sagala rupa aya, kendaraan sagala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana, Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu kataqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaulah ngalindung ka Gusti anakuna musadarjat tina ya nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hate abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh dia sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhiratna bakal langsung ka surga. Di mana-mana aya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj. Lamun tas gariung haju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya mah cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kok si eta bae. Eta ge pernah cerik
Ya Allah ya Rabbi Gusti, abdi teh ceramah Gusti, aju diberenangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segeruk cerik goblok. Tuh udah kuwadi. Aduh, Masya Allah Karim, udah wajib cerikan teh saeutik. Sidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh. Ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidrak. Ya Allah, urang mah golosor cau, alhamdulillah. Nu kamari ge can beak. Golosor deui apel, alhamdulillah. Masya Allah. Golosor deui gitu anggur, alhamdulillah. Bo di imahna sakumaha toko buah-buahan. Haju maksudna masalah kos gitu mah jaki kiriman Allah. Ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba. Tapi nyana bunga celaka. Kudu kumaha tuh? Qasidina Umar, ya Allah ya Rabbi, ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu, tapi Gusti ngiriman dia bebesi dijadikan istidraj bae Gusti. Ya Allah ya Rabbi, ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti. Masyaallah Gusti, kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti. Siapa goreng tungtung na cak Allah teh ya. Tuh ngaradar sepe atawa. Ulah. Anda lamun urang ngariung ngajut tadi bare berkat alhamdulillah. Masya Allah nuhun Gusti. Berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi. Boro-boro dibawa ka imah abdi. Sangkilang nginum ge garokon teu Gusti. Ieu beureunan abdi bener-bener dijaga ku Gusti. 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti. Tolong dong udah nggak ada anak kos gitu piisineun tuh urang walaupun bab loba berkat alhamdulillah ba istidraj kerasakeun ge dahar sanggeus sadahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu. Lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres. Urang mah teu pernah kitu Pak. Alhamdulillah bu putih dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat. Tolong seuri deui goblok jasa. Maksudnya ayah jelema anak kuari ge. Ya Allah, mal jauh ti si eta lah. Kuduna makan merenung. Ketika dek di dahar, urang dek di dahar Gusti isi derajat lain. Masakanana mah bagus jeung eunah. Bisa moal ya abdi hudang Gusti, Masya Allah. Andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti. Andai kata ieu teu bisa, wallahu alam Gusti. Abdi teu nyaho saha nu masakna, kumaha meulina, make duitna kumaha teu apa. Tapi mamalana kan ke abdi. Lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres, masakna teu beres, atuh pan dibikeun ka abdi, sarua jeung diracun abdi Gusti. Ya Allah ya Rabbi. Nu ngomong ka situ eueuh. Allah. Macan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge. Encan, nya nama huahe. Geus beres dahar itu beak kan bungkus deui. Oh. Nu eta we ku kadu Bang, nu batur ge kunyana. Aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara. Masya Allah eta mah ngaranna kieu berkat. Iya. Walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khusus zalim ka umumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah. Aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap nok aya di luhur. Aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah naik ka handap. Istidraj teh ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun. Istidraj. Masya Allah. Orang lamun ngaji bahasa Arab hese. Al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi. Maksudna pindah. Istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangarana sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece
Di orang mana? Anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi. Urang di urang naon? Sana saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu. Ih, mengonon sih nama ge. Iya, itu mah bahasa kita apa iku? Nah, saya tuh, bodoh saranti. Itu jauh lah ngomong. Ngisin awak bae sih mah. Eta teh aya anu ti handap ka luhur, aya anu ti luhur ka handap. Istidrat ngaranna, maksudna ditarik saeutik lalaunan. Aya jelema ku ari ngaji lalaunan saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter. Kabelah ditu lah mantep ngajina. Unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidrat ditarik setik ibadah ibadah ge sarua bae anu tadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia. Mimiti tadina masuk resep radal keluar ku ari manggeus ditahan teh hayang tadina mah setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari manggeus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dieuna terus bareana berusaha ulah resep saya moal bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah naik tak jadilah sholihin istidrat naiklah tak jadilah wali. Masya Allah ente sakaligus salaunan istidrat aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pakai nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh jauh nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai si kitu kamari mah boh hebat saya kiai di situ aya para kiai boh kiai eta hebat ku ari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai gitu kiai gitu tuh kuda bagus 2 kali kuda bagus handal tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya bahaya tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle ku
kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deleukeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula kula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbro di sidrat ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik dibetot mun tadi mah ti handap ka luhur jadi solihin ti handap ka luhur jadi wali ku ari bati luhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek ka handap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain gitu pagawean nyana di istidrat ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh wari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun lamanawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidrat ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai yo walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai anu ngabohongkeun kana ayat ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing pan ai kiai mah meureun boga pengajian kiai boga santri eta kiai aya majelis salim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian aya kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim na geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geus henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksud aku mah abe merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encar ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolol-tolol na kiai kau tidak buka hatena teh dae pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunnanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti eta mah tolol mah kos itu sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lamun ditanya mah aja ka mana goblok mah kiai tolol sih meureun meureunna marah kene bae marah eta sanastadrijuhum ta tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun masyaallah diistidraj Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehna pada santrin aya 10 aya 20 sengit kadengena bagus kadengena mun ngomong didengekeun bari dipake kaju mun aya riung-riunganna tuku batur teh ya gitu dan ngaranna diondang malah teu kaladenan ondangan teh malah loba anu teu diijabah lantaran ngarasa capek karena Allah ieu tapi sengit lalaunan ngagesernya jadi muitak mui
sibuk mobil jadi boga padahal istidrat, imah jadi bagus padahal istidrat, kuari mah pakai celana dan lain sebagainya padahal mah santri balik pengajian eueuh nyana teh gupak dirinya keur istidrat, ditarik dikahandapkeun set jante minhai sulaya lamun emang teu nyahoan ieu dengan cara teu nyahoan nyana ge teu nyahoan. Tinggal introspeksi orang aing sih cerita kenapa diturunkan ya. Masya Allah kari bisa etik jelema teu sekarang itu. Tapi lamun haju ingat lah, oh lain jalan aing ya. Oh lain jalan aing lempengkeun deui. Boga kalakina. Oh cenah alhamdulillah barang asup di partai mah ieu motor-motor bae mah boga motor istidrat. Kamari mah ngan boga motor doang cenah keur jadi santri biasa, kuari mah barang asup ka Golkar mah jadi mobil istidrat. Merekan dihandap mobil istidrat. Siapa aing ngahina baca kiai ayat walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum. Eta mah jang kafir, aing mah lain kafir lain naon. Ieu mah lain kafir mah tapi ulama salafus salih ieu teh ya ngajelaskeun lain ka kafir bae. Kiai nu nyalagunakeun ngabohongkeun ayat anu tatadina ayat teh jang neangan ridho Allah kuai pake neangan apansa, neangan posoan, neangan berkat. Tah ieu ayat sanastadrijuhum. Kiai anu ngariung hayang berkat tadi bere tulis di hadapna berkat istidraj beres guys. Aduh ai mah lain istidraj ieu anu belah dieu mah raja istidraj, rajana aja setan geus jadi raja pandana kudu istidraj ge raja. Parah urang lamun digulak-gilak saayat bae ya karim masyaallah horenganan. Masya Allah istidrat tuh Islam munayai orang jadi kiai ketika aya dunia suka imah orang tah iya dunia mun duit teh mamun makanan teh amat tenden urang na diuk we di meja renungkeun ka Allah Gusti ieu teh duit istidrat apa lain istidrat teh naekeun abdi ka luhur apa ngahandapkeun abdi ti luhur ka handap. Abdi kan teu apa ieu duit teh ti mana usahana naonnya na renungkeun urang teh ieu mah teh pamarentah mun ti pamarentah mutlak tah mah geus tah mah ngagejretkeun kadaya ku ceulis sia aing bajar bebeneran nya sia kagetnya aing bebeneran sebenarnya mah hayu babarengan ke Allah ulah make jeung hayang duit pamarentah ulah cenah lah ki uci mah teu nyahoan cenah dalilna leg ku sia dalil leg ku sia dalil leg kena jadi orek koros ya mal beres mantep kula mah eta aya gambar dijualan kula mah di Banten aya gambar kula mah isin ceurik kula terus ka ditu ka mana ka Pulau Cangkir kamari aya gambar kula dijualan aduh cek kula teh maksudna aing dibere henteu ku sia ya Allah deres mun bagi dua mah kitu tah yang itu tah aya jelema tamu ti Jawa Timur ti Ampel ka kula aju mawa poe eta kos-kosal menak kula ditanya nyana bebeja tas Ampel itu apa? Ini gambar kiai. Kiai siapa? Kiai. Coba lihat di dia jaheuh mah gambar ai. Belinya di mana? Saya beli di Ampel. Masya Allah. Beli di Ampel sih jauh amat tapi iya ai aja. Berapa duit segitu tuh? Bilangnya sono bagi dua gitu. Di Banten kula ke Banten ya gambar kula masih isin ulang. Isin bung kemudian atuh di Pulau Cangkir Ambalaya kula isin ja anu bebeja kelas di Cirebon meuli gambar kula eta kan nu kanyahoan bae nu teu nyaho mah mun loba jasa meureun jutaan puluhan juta nyana boga kauntungan aing tilok dibere atuh itu aing teh hayang ngambung dijualan kebeneran aya pondok pesantren meureun waktu kula nikahkeun aja dipoto jeung eta kiai
kemudian kunyana dicitak jadilah almenak ngan eta almenak aju aya nu mawa ka kula aju ku kula dibejakeun ganyana ulah aing materi dokter hayang ulah almenak nu aya gambar aing ulah dia cenah kiai ieu kan untuk pondok pesantren teu aing mah teu hayang nyumbang ka pondok pesantren kos kitu teu hayang geus beres cenah atuh moal maju kajen teu maju ge aya aingan mah embung aing mah embung kena kusia beres tanggal ju disesuaikan ibu siapa pakai bungkus tarasi budak ulah cak pamajikan sedihin beren pamajikan cak nu bogoheun ka kula coba emang nu bogo atuh loba aduh ini kekasihku cek yana tah embung lamantak ge nah beusi mau beusi aya gambar andai kata aya kulaan di dinya teh jeung Rano Karno atawa jeung WH atawa jeung saha bae kemudian ditempelkeun teu ridho dunia akhirat kula teu ridho embung kula mah dibere embung teh heran ieu mah lillahi taala embung lamun kula hayang mah tuh kula bae nempelkeun sorangan ieu gambar aing ieu tempelkeun dirinya ketua seluruh organisasi sadunia beres tempelkeun dirinya di handapna aya deui Haji Pendi inilah wakil juri beres Kula mah eta masuk di foto ge keur mah hayang keur mah hayang dibere embung ku ari dibere embung anu moto lo bajasa keur mah emang hayang keur mah ku ari mah embung dibere embung tak ku Allah teh dibere embung lamun lain gitu mah jeung ahli Allah ngarendeng jeung Habib Lutfi di foto kajeun ieu mah jang sakadar dedeuleun oh iya Habib lain deuleu kula na leula Habib aing nama teu kudu deuleu foto aing mah deuleu ieu aing ye gitu tah jeung saya Aziz di foto jeung saya Fadil di foto jeung kiai kajeun tah masa kadar kenang-kenangan doang bahwa ieu jang syahid ke di akhirat mun Habib Lutfi mah atunya nama turunan Kangjeng Nabi ya Syekh Aziz ge Habib kan eta turun Kangjeng Nabi ya kayaknya neuleuh wah ini yang pernah dipoto sama saya nih nah enggak Haji Pendenya ini saya juga dipoto enggak itu mah kepoto enggak maksud saya katanya lain itu mah cuman blitnya aja ke situ ntar sebenarnya guys seru nah iya sih aya menak aja aya gambar gua embung maksudnya embung bae dibere embung ulah keur ieu punya orang waktu kula ka santri itu aya almenak loba tuh dicegah ulah bejakeun ulah alhamdulillah teh engke bisi timbul deui bab guari loba ye aya pondok pesantren modern pernah jeung kula naon kitu ngaranna nikahkeun dipoto aya kula geus jadi ngan tinggal nyebarkeun doang untung katahan ulah teu ridho kalau embung dibere embung atuh kumaha tuh cenah gimana kalau bagi dua tahu tah kalau bagi dua tahu dah kalau begitu mah atuh teu sabira duit albenak sabaraha duit sih aing mah sakali ngadoa bru ye teu almenak mah kudu dijualan angel boga duit teh ya ane ngadoa ka Gusti Allah ya Allah minta samilia biang samilia beres seheotan deui atuh kan embung aing ngadoa duit naonan atuh teh hayang lamun teh mah hayang bisa insyaallah sabira kos kitu atuh asal dipenta bae Allah kan bebarengan jeung urang bahagia nyaho ka Allah teh allazi khalaqas samawati wal urang senang lantaran Allah teh maha qahar maha jabbar maha ghafur maha rahman maha somad maha somad maha rahim tah eta pangeran anu sugih nu gagah teh bareng jeung urang urang diuk bareng jeung urang didieukeun ku Allah urang leumpang bareng jeung urang bareng jeung Allah gerak urang nangerkeun Allah cicing urang atuh berarti Allah cicing innallaha ma'ana penta teu kudu gandeng-gandeng ya Allah anu ngahirupan urang nu nganasapaskeun ka luhur ka handap urang tinggal ngadoa we ya Allah butuh duit samiliar mal kebal cak Allah
cokot tuh di situ tuh. Embung kudu nyokot mah kudu ragag bae. Dek saya ditimpa. Eta mah gagaran duit onam bel kumaha lamun minta mobil aja mobil ragag. Orang bedah sia minta mobil ku yang dibere modar sia. Bukan cerita nu bodoh mah kos kitu atuh lain kitu. Ngadoa teh diijabah jeung henteu karasa henteu itu eta pertanyaan ahli marifat. Kiai urang lamun minta hampura ka Allah eta dihampura jeung henteu karasa tah henteu karasa. Kumaha sih bisa karasana? Eta panjang dongengna. Kiai lamun urang ngadoa diijabah jeung teu diijabahna karasa karasa. Ya orang hadiah ke ahli Allah set antara hadir jeung teu hadir atuh karasa. Kuaca da kieu mun hayang ngarasakeun tanyakeun Haji Pendi. Nyana ge osok ge aja hadiah teh langsung. Aya naon? Iku mah di luhur ya. Raja Kuntilanak ya. Itu kasurupan nyana. Atuh karasa. Jadi eta supaya hayang karasa kitu eta lah nu hese perjalanan kitu nu hese. Malah urang isin ka Allah embung ngadoa. Nanti sekali-sekali lamun keur ka ponto lah minta bae Gusti. Misalnya aya acara kemudian hujan berbagai ieu teh antara penta atawa ulah teh kan urang mikir heula. Pikir ka Allah isin teh ya isin teh itu manfaat apa ente sekali-sekali pendek nganasehatan jelema ye Gusti minta bae ya supaya hujan teh eureun rasa kedeuk eta doana mah eta teh ya Rabbi firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira set hujan eureun tuh pas mana juri ngomong emang kumaha gitu bisa kos gitu nu keur di dongengkeun teh ya Syekh Nawawi di Mekah teh kapan hari teh naon gara-gara panas kiai ti Mesir kiai di mana minta hujan eueuh diijabah aya dongengna Syekh Nawawi cenah Nawawi Tanara Ban Al-Bantani panggil teu berupa kiai nyana kulantaran didesak nita dititah ku raja akhirnya cenah ngadoa doana eta Rabbi firli wali walidayya warham kama rabbayani shaghira hujan ngecek bae hujan sapoe hujan dua poe hujan tilu poe hujan saya nawaina kabur ya Allah tidak kabur woi cak urang Arab ieu hujan teu eureun ibahaya ieu mun kos kieu bae coba kiai ti Mesir kiai ti Turki kiai ti wow berbagai kiai ngadoa tetep bae hujan teu eureun tiba kudu Nawawi deui bae teangan saya Nawawi aya di Sibamir tempatna kan di Sibamir dinya Sibamir tah urang lamun ke Mekah ka ieu Maulid Nabi teh kitu ngaranna Sibamir eta tah tempat Syekh Nawawi di dinya nah lamun ka belah dieu tah ngaranna Sibali lamun ka belah ditu ngaranna ieu ka kitu ngaranna ngenon kitu ngaranna Jihad Sud Ustaz lamun ka ditu ka kaler ieu ngaranna itu misbalah hiji misbalah dua misbalah khusus bahutmah lamun ka belah dieu karena tah eta Jarwal lamun nu ka ditu sot itu Ajiziyah eta nu kuari juara rauh jasa eta di mana eta mah di tungtung dunia jauh kuari mah nah Syekh Nawawi dipanggil aya keur ngaringkuk bae rarasannya aing dipanggil dia bener bae Nawawi mohon maaf supaya ieu hujan eureun deui coba doa deui ngadoa deui Rabbi gfir warham wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira Rabbi firli wali walidayya warhamma kama sarat eureun cak urang Arab eta keneh doana heuh eta keneh teu hese naon hubunganna doa eta jeung hujan coba ge ayo dia tambah Rabbi gfir jauh jasa nah wali mah kos kitu tapi aya rahasia-rahasia lah nu kukula pernah didongengkeun da harita aya nu dibere doa aju katinggalin teh eta sarua bae Syekh Nawawi teh wali Islamun dibere ku wali mah ulah sok nawar-nawar ulah tah eta wirid gua cenah hayang ka awewe tah baca eta baca padahal hubunganna jadi daekeun
aja orang mang-mang ini mah jauh hubungan karena mahbubah mal manjur ulah asal di merek wali ya beres ya. Nah ini kan murid torikoh teh nu hese ge nyana yakin tuh bahwa urang teh guru nyana eta nu hese ge. Ini sekadar kaduluna bagus-bagus bae mah lain kitu pan guru torikoh mah ngadak dek merena hese nyana yakin teu si ka aing bahwa aing mursyid. Mun cara guru torikoh teh mun cara teh mah lamun nyana ncan yakin moal dibere moal aya sadunya nu mere moal aya guru torikoh gitu mun geus yakin kara. Mata kayak anu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tadi bere-bere. Ay zikir biasa mah tuh biasa bae ngan bertorikoh da satungtung can yakin moal. Sebab naon? Engke nanyana can caya kumaha lamun kadeuleukeun teu salat misalna, kadeuleukeun aurat, kadeuleukeun kan macem-macem. Ah, ieu mah lain mursyid mal beres. Misalna kan guru torikoh mah aya fana dan lain sebagainya. Tuh, kos aya 2 jelema panjang bae. Tungtung nama ayah hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema. 2 jelema penafsiranana beda. Nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu, nu ieu mah mutiara ma'rifat beda jalan. Nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara beda jalan. Nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim laporan 2 nana nu ieu mah mutiara asli nu ieu mah mawa ma'rifat kakarak padahal guru da eta keneh beda keyakinan beda datang tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tatadina ge hayang dunia tafsiran nyana teangan mutiara beneran. Nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara ma'rifat. Jelemana eta keneh mursyidna berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal. Mantak di akhirat aya mursyid teh guru mursyid muridna nu ieu ka neraka nu ieu ka surga. Mursyidna nyana keneh. La ilaha illallah bareng. Tapi nu ieu ka surga, nu ieu ka neraka. Protes nu ka neraka. Masa sih guru kula eta keneh dikira eta keneh tapi kok ieu kula maka neraka kakarak diproses panjang da dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku eta ieu wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun ente disiksa di dunia dibohong brei ku dunia sebagai sidraj. Oh horengan dek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun bakal ditarik satik-satik eta adalah merupakan ucapan Allah rencana Allah sanas tadrijum satik-satik kuring bakal digeslekeun inna kaidi matin sanjangan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek di istidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan ka muslimin mukminin emang ku aing dek digeslekeun ka neraka di istidraj inna kaidi matin. Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan ka mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanerakakeun inna kaidi matin rencana aing kuat nyana dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing endek dicilakakeun Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi ku aing endek dicilakakeun inna kaidi matin di istidrat ku aing moal bisa kumaha nyana inna kaidi matin rencana aing panjang upaya aing kuat sah bisa ngalawan kunaon anu maksud kitu nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi kiai nafsunya anak, ketika jadi kiai asa mulia nafsunya anak, ketika jadi kiai asa agung nafsunya anak, ketika jadi kiai asa jadi raja ieulah hijab cilaka nyana. Maka kaya diundang ku bupati ku wali kota ku gubernur kos kitu mah cilaka kumaha tah lamun urang teh hayang aja diundang masalah aja jadi dibere duit bermasalah eta terus itu mantak ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit kumaha cara lamun teh dibere duit tuh masalah teh dibere duit mah aju kumaha tuh lamun dibere leutik bermasalah ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur nu adil tasarufkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun
besi diistidrat ku Gusti Allah, inna kaidi mati. Wallahu a'lam.